lain di masjid. Bisi tinggal di dia. Dia masjid orang masjid. Terus masjid. Abdi gitu. Abdi baheula ya mimiti ada dedureuyan teh tadi mana oge. Asalna mah teh mushola. Dan pas geus direnovasi kemarin. Mun di kolam saya kita cek nu nyieun teh cek nu bukan dieu tah, ini bukan dieu cek nu bukan tempat Pak. Ayeuna mah cenah mung dekat cenah nyeun mushola mah. Ayeuna cenah bulan puasa hese yang itikaf cek mainan. Itu ayeuna mah cenah dan dia masih gitu tak jadi masih gitu cenah kitu potonganana temilu potongan masih gitu isi potongan-potonganana jadi beda na masjid jeung mushola gitu jeung teuing ibadah bangunan ari niatna nyeun mushola mah yang sholat we oh tajung mah lamun urang intikaf dirinya teu sah dawuh nawaitu an ataqifa fi hadal mushola kok anak tajung macam beda na masjid masjid teh anu sah dipake iktikaf kita lain nu dipake Jumat kumpul sabab aya loba jelema berpendapat beranggapan bahwa cenah aing boga ganjaran cenah hiji di masjid eta gitu ya gitu teh jelema teh ya kurang gitu cenah pan aya di masjid sok dipake di mana iktikaf cenah boga ganjaran gitu jadi ngabedakeun masjid teh gitu pahamna teh kegiatan masjid masyarakat macam-macam tadi tak urang nyieun naon ngalangkahkeun suku urang ka tempat berjamaah rek ka mushola rek ka masjid da inti nama rek berjamaah mangka langkah eta ku Allah langkah nu pasti eta ku Allah tidak berkifaat kana dosa nah dia kenal tidak mushola aku mau ayam bentuk nah ya mushola ditanya nyeun dia nyeun mushola tapi lagi masih dia ada macam cenah goreng halus mungkin nyebut goreng gitu halus jadi itu mau kontra ka masjid jadi ada di mushola gitu tuh ini tuh ayah si Cibuni ada kami janji kuing padong dia mushola dia cek kamu tuh ayeuna kamari teh bola wetan apa kuing tuturkeun deui nyieun deui dia saung siap wae tingkar teh nyieun deui ada hiji wetan paling akhirnya marusuk pena teh terus wae jeung kaciri da nu ramah itu keciri nunggu sholat gitu ada keciri gitu wah siapa saung itu tutur iya kan dari itu sok saya kemana umpan ada orang berangkat tadi mah orang tujuan orang naik berjamaah langkah eta baik ngomongkeun ka tanah ieu mah ngangku ngalangkahkeun suku eta teh bisa jadi kifarat kana dosa eta cenah rek berjamaah ngumpul jadi kifarat kana dosa teh lain ngumpul berjamaah pokokna mah sakabeh perkara anu dibilang-bilang hade cik agama ngalangkah udah bisa jadi kifarat kana dosa udah mereka ngaji hade goeng hade udah mereka mingguan itu ngalangkahkeun udah mereka nyumponan onangan batur ngeluhur sampai kor pasadayana para bapak para ibu kecuali anu mentok eta cenah udah cenah mentok mah diantosan cenah diaturan ini teh urang teh
cing urang halus atau goreng halus berarti yang eta menembus barat karena dosa dihampura dosa urang pada ngalangkah nganian nasihat urang teh nyungkonan kewajiban hak atana nyungkonan karena onangan hak jadi dia urang teh ini tanda dipiga teh nah lamun kieu mah aing malah main umpanan kewajiban teh aing cepat eta mah teu kaji teu kaji rek jomet eta mah jomet ade sing inget tak urang ngalangkahkeun suku urang rek naon rek menuju kehadean mangha eta jalma ku Allah langkahna bisa jadi kifarat karena dosa ras wantidor sholat ba'da sholat anu bakal jadi kifarat karena dosa teh deui nungguan sholat sambil sholat nungguan sholat sambil sholat itu jadi kifarat karena dosa kalau beberapa mending sok malam tuh mending di masjid pas maghrib teh kunaon cenah teh kaluar nungguan bisa tanggal untuk kita jadi kiparat karena dosa sosana aja ada jalma teh teu maca tasbih teu maca Quran teu maca zikir teu maca sholawat cenah kul saeueuh gawe nya manusia kan luar kadae gitu kana urang mah kadinganan da tukang minggu teh ya cicing teh geuning di masjid dia ke gereja mah kayak sholawat dibaca gininya itu ingat temukan duit lo kena wakian dari itu gablak duit jadi dong deh kan terbaca deh udah terus sekali baca untuk ke masjid dia dan dia mah kedua ngadon cenderung Allah dicieun dipahat karena dosa nungguan sholat kan sholat nungguan kurang nah jenanya eta urang mah nungguan dan kalian sini ingat lamun urang di masjid nungguan sholat sholat supaya tidak urang jadi ganjaran ya apa ulah ngomongkeun berakeun ini masih ulah musuh teu jeruk sih ngomongkeun kita ngomongkeun nyontoan ieu mah malah tuh suatu wirina be pada ngomongkeun musuh nah naon begitu mata naon make gitu sebab demenan ngomongkeun urusan dunia di masjid lamun aya teh mah jelema ngomongkeun dunia di masjid mangka ku Allah dihapusna ibadah 40 tahun 40 poe nauzubillah dihapus ku Gusti kadang urang minggu dihapus coba bicara 40 tahun ladang ibadah urang dihancur tuh coba keharusan urang leungit loh mun boga umur 100 tahun coba pas opat tas ngomong umur 40 tahun kotor kan rugi ya hapus Gusti tamaka urang sih bisa namun urang nungguan di masjid sing bisa tuh bisa wae keluar di masjid ngopi tapi hati cuman kene aing mau aing mah dan nungguan sholat jadi kan ganjaran tapi ngan meureun aing di masjid mau boga ganjaran itikaf lamun nanyakan deh wiridan urang mun wiridan ento mah eta boga nyata urang hati anggar kene cuman deltak walau kabalik aing mereka nungguan atuh kieu ge urang isuk-isuk ieu ke salat subuh rek nungguan salat lohor ka sawah heula ngan dina hate rek nungguan jadi ganjaran kene dikono ka sawah rekan-rekan teh kesel lagi mah nungguan lohor jam kene ndak mulai sakedu urang di sawah
Nuan jadi ganjaran namun itu dengan niatan orang ganjaran boba pagawean ya langkah orang jadi ganjaran nungguan sholat ganjaran orang kiswah nafkah coba dan dipikir dia melamun maka ilmu anawan ya jadi ganjaran di negara ini udah dibusi coba tapi kamu dengan haji mau nyamun tuh mau nyamun mau buka ganjaran gitu gak kali duh kamu gerbong pasal ganjaran ya mana terang ngaji kita tuh tanya mau dewe kan tadi dikas wakil kok baru buka ganjaran di Gusti Allah lalu kayak gitu hati aing mah cuman teh karena sholat cuman teh hati aing mah nungguan kasawate bari sholat oke aing mah nungguan boga ganjaran ngaji lalu kayak gitu sabab aing minggu kamari malam Jumat teh aing niatane dina hate keluar teh masjid aing minggu kerek ngaji deui diganjarkeun deui diganjarkeun coba berarti kalau ganjaran tapi jelema nu bohong tapi jelema nu terang ngaji coba nyamun mulai gitu moal nyamun ka sawah teh ka sawah kadijeur mah sih mau nyamun rahasia di balik itu naon di balik ibadah teh naon teu lamun urang jeung ilmu nu teu ngaji mau nyamun gitu tak eta keuntungan ngaji teh mata urang mun salat ka salat jadi ganjaran oke jadi ganjaran jadi ibarat dosa urang dihapus ku Gusti urang tas maghrib gawe dosa gitu moal urang naon isya dihapus ka dosa jadi urang teh bersih deui nyanyi deui gitu bersih deui teh gitu pagawean urang talungan ieu batak sebagian ulama pendapat aya ieu jelema cenah nu maot geus racan taruku sebenarnya nama di bagian tapi jelema nu maot ngaji di gerek ka masjid di Tubruk Manila di Kepae eta Manila ku enamnya punya enggak ngaluhak lah jelema di Tubruk Manila ngaji di gerek ka masjid itu rek berjamaah nah emang tidak di gerek ka masjid teh saudara rek ngaji, rek berjamaah, rek naon ya di urang masjid. Tawarek main iris di masjid. Nanti di jelema. Niat ya itu. Jebret tabrakan jeung Manila pae. Bahagia cenah teh. Tapi talungan jelema keur salat. Keur salatna ieu mah. Talungan eta cenah jalan para rubuh masih ragukeun. Naon mah kitu? Sabab kieu loba jelema nu keur salat hatena keur di sawah eta loba nu keur salat hatena tapi di mana eta kadang-kadang goblok pernah teh naon pembisnis terus mah ieu dewe kieu begitu deh ya kebagian apa gitu kan mun urang meureun nu teu bisa nu eta teh naon anu ka istighfar teh aku pakaya bener ke salat teh malam minggu ya geus musok ke jelema ka istighfar waduh gua jujur aing bumbu ieu bulau ieu geus salat bawa aing we coba teu salat macam gitu tapi jelema ngadingding kenapa teu poho tah berjamaah kayak salat pokoknya, bedanya jelema di kemana ya aman, tuh ingat mau gitu, kemana kita ini, ayo gitu, kate didik berarti iman didik, ayat nanya, nak kayak kemana, rek sholat, berjamaah ke masjid, tapi apa jelema, nu pohon dia, mana kemana nggak didik, tuh ingat kemana, kita pohon doi ya. Udah gimana gitu, berarti kita hati terlepas gitu rek berjamaah, rek masjid, rek ibadah maka jadi diragukan kene jelema mau keur salat daripada jelema nu ngadingdingna derek
sholat sabab loba aja lemah aing ngadig-dig da teh pokok kana sholat itu sholat kan ngan pokok tak eta gagal tuh Allahu Akbar jadi dia mah cakupan biasa baca Fatihah ada hate plong nah mah gitu pan Allah mah ningali teh lain dohirna tapi hate dohirna mah saur teuing ayana di mana ngan hatena leupas ka ti Gusti ya dan jelema sanajan dohiriyahna ngageduk di sawah ari qalbina teu lepas ti Allah mah we tapi sanajan jelema ngaduk di masjid ari qalbina lain di masjid dari mana dari mana Gusti eta nu kudu jadi catatan urang teh jadi urang numuan sholat ka sholat itu teh jadi ibadah umat cenah numuan ngaji sarua model kieu panggeulana tadi udah teh sopangan jam 7:30 gitu 7:30 di dieu aing gernya di dieu teh jam sabaraha jam 8 berarti numuan tas setengah jam tong sieun teh jadi ganjaran teh numuan teh jadi kiparat karena dosa numuan ngalentuk teh mata ke malah jam 3 numuan deh jam 3 kan kemarin teh dari jam 8 mau timah naon lah tukang musuh ini musuh mau timah minggu teh tuh kuang lagi ganyar numuan eta teh numuan kahadian urang teh diganyar numuan sholat ka sholat urang teh diganyar dosa urang jadi kiparat kana dosa tuh gorana mah iraha ngan urang iritna tah nu satengah jam eta mangke ku Allah dijieun tetembus kana dosa mata mudah-mudahan urang bieu numuan muslimat ini numuan itu mugia masih dijanjikan di para karena dosa